Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Patepang deui sareng Bapa dina materi pengajaran bahasa Sunda. Ayeuna urang lebet kana materi unsur intrinsik prosa novel. Unsur-unsur intrinsik nyaeta unsur-unsur nu biasana aya dina karya sastra saperti prosa. Salian ti unsur intrinsik dina karya sastra wangun prosa oge aya unsur ekstrinsik. Aya dua rupa prosa nyaeta prosa modern jeung prosa buhun. Contoh prosa modern nyaeta seperti carita pondok atau carpon jeung novel. Sedangkan contoh prosa buhun nyaeta seperti dongeng jeung carita wayang. Di handap ieu dijentrekeun unsur-unsur intrinsik karya sastra anu aya dina hiji prosa anu bisa mangrupa carita pondok, novel, dongeng, atawa carita wayang. Kahiji tema nyaeta gagasan, ide atau pikiran utama anu jadi dasar hiji karya sastra. Tema mangrupakeun jiwana ti sakabeh bagian carita nu aya dina hiji karya sastra. Dina cara nepikeunana aya tema anu ditepikeun secara jelas atawa tersurat atawa secara samar-samar atawa tersirat. Anu kadua latar nyaeta sagala keterangan atawa petunjuk anu aya kaitanana jeung waktu, ruang, suasana jeung situasi kajadian hiji peristiwa dina hiji carita. Aya tilu unsur anu pokok dina latar nyaeta latar tempat, latar waktu jeung latar suasana. Anu katilu galur nyaeta runtuyan carita anu dibentuk ku tahapan-tahapan kajadian nu aya nepi ka ngabentuk hiji carita. Anu kaopat tokoh nyaeta jalma-jalma nu dicaritakeun jeung lobanya neuk peran dina carita. Tokoh dibagi jadi tilu nyaeta protagonis nyaeta tokoh utama, antagonis nyaeta tokoh penentang atawa lawana tokoh utama, jeung tritagonis nyaeta anu jadi penengah dina tokoh utama jeung tokoh lawan. Anu kalima perwatakan nyaeta anu ngagambarkeun watak atawa karakter tokoh nu bisa ditinggali tina tilu segi nyaeta dialog tokoh, panjelasan tokoh, jeung panggambaran fisik tokoh. Genep amanat nyaeta pesan atawa nasehat anu rek ditepikeun ku pangarang liwat carita. Anu katujuh sudut pandang nyaeta mangrupakeun cara mandang jeung ngahadirkeun tokoh-tokoh nu aya dina carita ku nempatkeun posisi diri pangarang dina hiji posisi anu ditangtukeun. Mangga dicatat dina buku catatan jeung dikumpulkeun dina Mengon Fayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.